Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Naila Zahra Fatimah di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngawawancara pun teteh ngeunaan dampak Covid kana kagiatan pembelajaran. Wilujeng nyaksikeun. Teteh kan damel di puskesmas. Abdi bade tumaros, ai teteh teh sieun damel anu sadidintena pendak sareng jalmi Covid. Salah nama teh sieun nya soalna kan tos biasa oge nya. Terus eta teh emang tos tugas oge nya nanganan pasien-pasien gitu nya anu gering jantan. Salah nama teh sieun sih da soalna kan emang tos pada melana oge. Kumaha cara teteh ngajagi kesehatan meh teu kena Covid-19? Nu pertama mah carana urang teh kedah makan anu 4 sehat 5 sempurna. Terus anu kedua teh urang teh kedah istirahatna teh nu pasti nu cukupnya istirahatna 8 jam gitunya per hari. Terus nu katilu urang teh kedah olahraga oge mun tiasa mah nya sadinten sakali olahraga eta teh wajib pisan nya 15 menit weh tapi kedah gitunya. Terus nu kaopat sih nu pasti urang teh kedah mematuhi protokol kesehatannya nyaeta 3M eta nya nu tadi sapertos mencuci tangan, terus menjaga jarak gitu ya. Terus memakai masker nya eta teh penting pisan mun urang teh kudu keluar ti bumi gitu ya. Terus dugi ka ayeuna masih aya teu pasien anu teu taatkan aturan. Kumaha tanggapan teteh kana eta? Salah selama masih aya sih nya pasien anu swabnya positif tapi masih jalan-jalan gitu ya ke di luar bumi gitu nya. Masih aya nu kitu teh. Terus harapan mah manehna teh bisa naonnya mun perlu bantuan gitunya, bantuan sembako anu kitu kan tiasa di tatanggina gitu ya ngabantosan. Terus mun aya gejala batuk pilek atau demam gitu kan tiasa menghubungi puskesmas, mungkin di puskesmas tiasa mikeun obat gitu nya ka bumina. Salasna mah tiasa kitu ngan aya we gitu nya nu bandel mah gitu. Terus tanggapan teteh ngeunaan kegiatan diajar online ayeuna? Kan abi mah teu ngarasakeun nya kumaha diajar online teh kan kamari we acara pelatihan nu kitu oge kan online jantenna nya teu tatap muka. Asa kumaha nya asa jantenna kirang efektifnya sebenarnya mah. Soalna kan tiasa sih emang mun aya pertanyaan langsung ditanyakeun tiasa kan tetep kumaha nya diajarna tetep kurang kondusif sih asa nama gitunya. Langkung sae muka tempat wisata atanapi balik deui ka sakola offline? Jantan ngabuka sakola gitu. Mun menurut abi mah wisata oge tiasa bukanya ngan tetap mematuhi protokol kesehatan gitunya. Pengunjungna dikurangan gitunya. Terus jadi mun masuk ke tempat wisata eta teh mun tiasa mah make QR code gitunya. Jadi bisa tiasa ningali gitunya ieu teh pinuh atau henteu gitunya. Terus namun sekolah setuju pisannya sekolah mah dan memang penting oge ngan mungkin nu tiasa dibuka teh kira-kira mah anu sekolah siga SMP atau SMA atau kuliah heula gitunya. Mun TK sareng SD mah eta kan maksudna pemikiran budak-budak atau murid-murid teh kan masih henteu kumaha nya henteu tiasa mandiri gitunya janten mematuhi si 3M itu teh hese gitunya. Mun budak TK sareng SD mah janten mun tiasa mah sih SMP SMA terus kuliah heula sih mau dibuka mah gitu perguruan tinggi janten. Mun menurut abi mah sih dibandingkan gitu ya tempat wisata mendingan sekolah heula anu dibuka lebih bermanfaat oge kan ya. Teh aya vaksin teh tiasa ngubaran Covid-19 atanapi henteu nya? Soalnya sama sih vaksin teh sanes kangge penyakit nyembuhkan penyakit covid nya salah nama. Covid mah aya obatna aya namanya obatna ngan hiji nyaeta daya tahan tubuh kita kudu kuat gitunya jantan orang tidak kena covid gitunya. Vaksin mah nyaeta buat pengenal gitunya, pengenal si virus covid eta teh. Jadi mun orang tos divaksin teh
Terus aya virus covid datang teh janten si vaksin anu tos disuntikan ke tubuh orang teh tiasa ngenal oh eta teh penyakit covid ya cenah. Jadi si vaksin anu tos disuntikan teh tiasa ngelawan si eta virus gitu. Jadi orang teh janten terkena virus eta karena tos dilawan gitu make si vaksin anu tos disuntikan gitu. Ya sakinten atuh teh wawancara ti abdi hampunten ngawagal waktosna. Hatur nuhun ya teh. Ya, iya sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.